Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Paslun ari ieu eta hiji pasal fi ikhtiyaril ilmi notet atap dina martelakeun milih ilmu wal ustadi sareng milih ustad wasyariki sareng milih babaturan wasabati sareng tetep alaihi kana ilmu. Bagi misti litolibil ilmi pikeun jalma anu nyuprih ilmu. Naon aya taro yen milih ieu si tolib mingkuli ilmin tina saban-saban ilmu. Ahsanahu anu pangalusna ieu ilmu. Wa masareng kana perkara yahtaju anu mikabutuh ieu si tolib ilaihi kana ilmu pi amri dinihi dina urusan agamana si tolib fil hali dina pada harita. Sumama tuluy kana ilmu yahtaju anu mikabutuh ieu si tolib ilaihi kana itu ilmu fil mali dina waktu pikahareupeun. Wa yuqaddima sareng yen kudu ngaheulakeun ieu si tolib ilmu tauhid kana ilmu tauhid wa ya'rifa sareng kudu nganyahokeun ieu si tolib Allah taala ka Gusti Allah taala bidalili ku make dalil. Fa inna imanal muqallidi karena sayaktosna imana jalma anu tuturuti wa in kana sanajan bukti ieu imanul muqallid teh sahihan eta bener indana munggu urang sadayana lakin yakunu tatapina bukti ieu si muqallid teh athiman eta anu berdosa bitarkil istidlali kusabab ninggalkeun make dalil wa yakhtaro sareng kudu milih ieu si tolib al-atiqo kana ilmu anu heubeul dunal muhdasati ulah kana pirang-pirang ilmu anu alanyar. Qalu ngadauh ulama alaikum bil atiki alaikum kudu misti aranjeun kabeh bil atiki kana ilmu anu heubeul wa iyyakum sareng kudu ngajauhan aranjeun wal muhdasati tina ilmu-ilmu anu alanyar wa iyyaka sareng kudu sieun anjeun antas tagila kana yen katungkul anjeun bihadal jadali ku ieu ilmu jadal allazi anu zoharo geus jelas ieu ladi ba'dan kirodil akabiri dina saenggeus seep na pirang-pirang gegeden minal ulama itu pirang-pirang ulama painahu karena sayaktosna ieu ilmu jadal yub'idu eta ngajauhkeun ieu ilmu jadal at-taliba ka jalma anu nyupri ilmu anil fikhi tina ilmu fikih wa yudayyi'u sareng noler-noler ieu ilmu jadal al umro kana umur wa yurisu sareng ngawaris ieu ilmu jadal al wahsyata kana linghas wal adawata sareng memusuhan wa sareng ari ieu ilmu jadal teh min asyrati syaati eta tetep tina sawarehna tanda-tanda kiamah wartifa'il ilmi sareng tanda-tanda leungitna ilmu wal fikhi sareng ilmu fikih kaza eta nya kitu deui waroda geus datang ieu waroda sareng geus datang fil hadisi dina hadis wa ikhtiyarul ustadi sareng anapun ari milih guru bagi maka misti naon aya taro yen milih ieu si tolib al-a'lama ka ustad anu leuwih ngarti wal awro'a sareng anu leuwih apik wal asana sareng anu leuwih sepuh kama saperti perkara ikhtaro milih saha Abu Hanifah Imam Abu Hanifah hina idin dina nalikana milih Hamad bin Abi Sulaiman ka Hamad bin Abi Sulaiman ba'da ta'ammuli sabada mikir-mikir wa tafakuri sareng tafakur wa qala sareng ngadawuh saha Abu Hanifah rahimahullahu taala wajadtuhu manggihan kuring ka Syekh Hamad syekhon ka hiji guru wa quron anu nyaahan haliman anu halim saburon anu sabar wa qala sareng ngadawuh Abu Hanifah sabattu netepkeun kuring inda Hamad bin Abi Sulaimana di Syekh Hamad bin Abi Sulaiman panabattu tuluy jadi kaula wa qala sareng ngadauh Imam Abu Hanifah sami tunguping kaula hakiman ka hiji hakim min hukamai ti pirang-pirang ahli ti pirang-pirang hakim min hukama Samarqandi ti pirang-pirang hakim nagara Samarqandi qala ngadauh ieu hakim inna wahidan sayaktosna hiji jalma min talabatil ilmi nu eta tetep ti jajaran jalma anu talibul ilmi syawaroni eta musyawarah ka kuring pi talabil ilmi dina hal talabul ilmi
Wakana sareng bukti ieu wahid azama eta neja ieu wahid ala zihabi kana berangkat ila Bukhariyin ka nagara Bukhari litolabil ilmi pikeun nyuprih ilmu wa kada sareng eta nya kitu deui yang bagi misti naon ayusyawiro yen kudu musyawarah ieu si talibul ilmi fi kulli amrin dina saban-saban urusan fa innallaha ta'ala karena sayaktusna Gusti Allah ta'ala amaro eta marentah Allah rasulahu ka utusan Allah Rasulahu ka Kangjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil musyawarati kana kudu musyawarah bil umuri dina tiap-tiap perkara walam yakun sareng henteu aya saha ahadun hiji jalma abtonu anu langkung pinter minhu ti Kangjeng Nabi wa ma'adzalika sarta jeung eta tetep sarta lam yakun wahidan umiro diparentah Kangjeng Nabi bil musyawarati kana musyawarah Wakana sareng buktos Kangjeng Nabi teh yusyawiru eta sok musyawarah Kangjeng Nabi ashabahu ka pirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi pi jamil umuri dina sakabeh pirang-pirang urusan hatta hawa ijil baiti nepi ka pirang-pirang pangabutuh rumah tangga qala ngadawu sa Aliyun Sayyidina Ali ma halaka moal ruksak saha imruun hijalma an musyawaratin dina sabada musyawarah kila dicaritakeun rajulun kila dicarioskeun rajulun ari ilmu eta aya lalaki wanis purajulin jeung eta aya satengah lalaki wala syai'a sareng eta aya lain lalaki parajulu tah ari lalaki man eta jalma lahu eta tetep pikeun ieu si man teh ro'yun ari pikiran so ibun anu bener wa yusyawiru sareng musyawarah ieu si man wanis purajulin sareng ari ngaran satengah lalaki man eta jalma lahu eta tetep pikeun ieu si man teh ro'yun ari pikiran so ibun anu bener walakin tetepina la yusyawiru eta henteu musyawarah ieu si man au yusyawiru atawa musyawarah ieu si man walakin tetepina la ro'ya teu boga pikiran ieu si man la ro'ya teu boga pikiran anu bener lahu eta tetep pikeun ieu si man wala syai'a sareng ari la syai'a man eta jalma la ro'ya anu henteu boga pikiran lahu eta tetep pikeun ieu man wala yusyawiru sareng henteu musyawarah ieu si man Waqala sareng ngadawu saha Ja'farus Shadiq Syekh Ja'far As-Shadiq li Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah syawir kudu musyawarah anjeun pi amrika dina urusan anjeun ma'alladzina sarta jalma-jalma yahsyauna anu sarieun iladzina Allah taala ka Gusti Allah taala wa talabul ilmi sareng ari nyuprih ilmu min a'lal umuri eta tetep tina pangluhurna pirang-pirang urusan was'abiha sareng panghesena urusan pakana mangka bukti naon al musyawaratu musyawarah teh pihi dina talabul ilmi ahamma eta leuwih penting wa aujaba sareng leuwih wajib qala ngadawu sa al hakimu hakim idza dahabta di mana-mana indit anjeun ila Bukhariyin ka nagara Bukhari fala ta'jal mangka ulah rurusuhan anjeun pi ikhtilafi dina bulak-balik ilal a'immati di pirang-pirang ulama wamku sareng kudu cicing anjeun syahraini dina salila 2 bulan hatta tata ammala sehingga mikir anjeun wa takhtaro sareng milih-milih anjeun ustadzan ka hiji guru painaka sanyana anjeun indahabta lamun berangkat anjeun ila alimin ka hiji alim wa bada'ta sareng ngawitan anjeun bisa baki kana ngaji indahu di dekeuteuan alim rubama la yu'jibuka tah ulah ngagetkeun ka anjeun naon darsiyatuhu ajaranana ieu si alim patatrukahu tuluy ninggalkeun anjeun ka alim wa tadhhaba sareng indit anjeun ila akhara ka alim anu sejen palayubariku mangka moal diberkahan sahala ka anjeun fi ta'allumi dina diajar Fata amal tah kudu mikir anjeun fi syahraini dina 2 bulan fi ikhtiyaril ustadi dina milih guru wasyawir sareng kudu musyawarah anjeun hatta la tahtaju sehingga henteu mikabutuh anjeun ila tarkihi kana ninggalkeun ustad wal i'radi sareng ngabalieur anhu ti itu ustad
patas buta tuluy tetep anjeun indahu di dekeun ustad hatta yakuna sehingga bukti naon ta'allumuka diajarna anjeun mubarokan eta anu diberkahan watan tafi'a sareng ngalap mangpaat anjeun bi ilmika ku ilmu anjeun kasiron kalawan loba wa'lam sareng kudu nganyahokeun anjeun bi anna sobro kana saenyana sabar wasabata sareng tetep aslun eta modal kabirun anu gede Pijamil umuri dina sakabeh pirang-pirang urusan. Walakinnahu tatapina ari sabar ajizun eta anu saeutik. Walakinnahu tatapina ari jalma anu bisa sabar teh ajizun eta anu saeutik. Kama saperti perkara kila nu dicarioskeun naon syi'run hiji syi'ran. Likulin ila sa'wil ula harokatun. Likulin eta tetep pikeun satiap ilmu ila sa'win kana ila sa'wil ula kana menangkeun darajat anu luhur harokatun ari pirang-pirang kahayang hate walakin tatapina azizun ari anu saeutik pirrijali di golongan lalaki sabatun eta tetep kila dicaritakeun asyaja'atu ari kagagahan sobru sa'atin eta sabar sajam wallahu a'lamu bissawab.